capek oge. Aduh. Tuh kan deulina teh ieu kieu. Isuk-isuk nih kebala deui. Kang, istirahat heula sayang. Udah, nyebut sayang sote pedah di bantuan. Pola. Ya cairna dina mejanya. Iya Nyi, siap. Ini sok hayang ngogo ari salaki daekan teh. Nah, Geus geuning euy. Aduh. Nuhun Nyi. sami-sami Kang. Di geura Nyi. Naon? Ieu, Nyai apa teu Neil Armstrong? Henteu Kang, emang saha kitu? Duh, telat nanti apa sejarah-sejarah acan. Ari Neil Armstrong teh eta orang pertama anu ka bulan eta teh Nyi. Dah, karek ka bulan ge mending geus legeg. Ih, saha sok di urang mah nu pernah ka bulan. Kalau mana nyebut ke legeg, ari Nyai kungsi nepi ka mana sok ulin? Nyai mah sering balanja ke matahari naik angkot Kang. Biasa wae Nyai mah. Sama matahari ngaran toko. Ieu mah bulan nu di luhur. Sarua bae Kang. Mata itu. Ting lah teu nyambung. Cuang yang terus diajar keplak. Lumayan ke nambah-nambah dapur. Kang? Hmm? Nyai rek pamit. Pamit kemana Nyi? Nyai rek ngendong di imah mama. Si ngendong di imah mama. Sakumaha lilana Nyi? Lah, Nyai mah sebetahna we Kang. Ting saminggu, ting 2 minggu. Geuning sabetahna. Terus akang tuang kumaha saha nu masakeunana? Mandiri we Kang, diajar nyangu sorangan. Jeung deui kade jagaan budak Kang. Terus lamun nyeusehan kusaha Nyi nyeusehanana Nyi? Nyeusehan we sorangan geura Kang babari ieu. Nyai geus sono ka mamah Kang, heubeul teu panggih. Nya ulah lila teuing atuh. Asih mah ning ngatur. Nyai mah rek sabetahna Kang, da kakolot ieu moal ka mana-mana. Asih mah nyebut sabetahna da meureun urang teh geus rumah tangga, kalamun cul pagawe culana naon. Geus be atuh dianterkeun ku akang, kok balik deui ka dieu bareng. Cicing akang mah ek saha nu ngajagaan budak, kajian Nyai mangkat sorangan Kang. Tawa dikolot bekelna kandel Nyi. Lamun kandel mah akang milu be atuh. Dah, lain masalah kitu Kang. Nyai sono ka kolot ya harek ngendong. Nyai mangkat sorangan. Nyai mangkat Kang. Assalamualaikum. Salam. Naon eta Kang? Oh, aya nu naur. Aya nu asup alhamdulillah euy. Nyai rek mangkat mah, mangkat be atuh heula. Iya Kang. Ari pamajikan arek mangkat sorangan teh tak naon dicaram kieu ulah Nyi, kitu. Terus kumaha ayeuna? Geus atuh Kang eta dicairkeun atuh. Mau jadi mangkat. Hmm. Paham bae kana notif mah. Kumaha jadi mangkat henteu? Sigana moal Kang. Ayo mending nyairkeun eta bae Kang. Mani nyaho bae kana notif. Kita. Keur naon Yun? Keur ngaca. Oh. Yun, ek milu arisan moal. Saha bae di? Pesertana mah urang we duaan. Sabulana sabaraha? Sabulana 1 juta Yun. Tapi engke anu menang abi heula nya. Bagoy teh. Ngomong bere nginjem duit mah. Yun, kagok. Aya teu? Wah,
Eueuh arisan-arisan kajian buruk duit ditenden dari kudu diinjemkeun ka nyai mah. Eueuh moal nampak arisan. Dasar koret maneh mah. Ngajakan arisan hayang menang ti heula. Bagoy. Keur pararusing kieu teh jol Pak Dedi datang. Arek naon? Rek mere duit. Meureun kabayaran hutang. Mani berhayal. Keur pararusing kieu teh jol teh nopi cenah dibawa. Da urang teh wade geje. Berparusing jika kieu teh jol malaikat datang. Arek naon, Kang? Ek nyambut nyawa jelema nu ngagarosip bae monyong-monyong tapi wirna. Tuang geus, mandi geus, tinggal nyantai. Aduh. Suasana aman, terkendali, pas. Aduh. Nyantai nye. Ya, geura ulah sok kalah ambak-ambakan bae, papasean bae, era ku batur. Sanajan urang teu boga duit gen ari hirup rukun mah ngareunah karasana nu boga duit ge can tantu bahagia nye. Heeh, da pada duitna saeutik. Lamun loba mah nyai ge bahagia baka dia duitna. Bu. Yuh. Mata nih gue, Pak. Hatur nuhun baraya.